Geus karalang kuriling kaditu kadieu neangan dengan sangut eta deui da bararosen geuningan. Ieu teh anu dicita-cita mah hayang pais cue etem tapi ieu teh cuena teh kursak kieu-kieu eueuh deui baturna tadi oge aya ketang tukang cue mah ngan kurmawa cue jangilus jeung tongkol. Coba ngeunah teu Eprione cue jangilus atawa tongkol dipais soalna aku mah asa can pernah ngasaan. Daripada karunya ieu teh kalumaneun cicing wae dina lomari es nya geus we ayeuna mah arek diolahkeun. Urang baluran nog we ambeh teu tiriseun. Tah ayeuna mah urang antepkeun heula si cue jeung nog teh ambeh alalakur ayeuna mah aku arek dupang depong heula. Sebet dupang depong teh naon cek aku teh anu kudu diincer ieu teh. Nya aku teh terfokus we kana daun genyer anu geus kararedot da geus lila aku teh teu diala ambeh alus deui engke daunna aku teh geus we arek dialaan ieu daun genyer teh. Nya lumayan we keur ngabaturan cue masak keupel sakeupel oge ulah kalumaneun teuing sorangan. Lamun eueuh baturna mah urang ge sok luak liuk geuningan. Eprione, halo Eprione, assalamualaikum, kumaha calager, syukur ari calager makomo jeung diparengan loba dunya amin. Kulantaran cue jeung nogna geus ngabesti jadi ku aku teh ayeuna teh arek digejebruskeun kana minyak panas. Pan ari geus ngabesti mah moal gogoakan jeung bebeledagan. Aya nu sarua jeung aku teh Eprione lamun ngagoreng cue sok diselimutan ku nog. Pan ari disimutan mah tara bebeledagan si cuena. Lamun cara dina pasangan mah meureun saling melengkapi. Tah di dieu teh sabari ngagoreng cue aku oge arek motongan daun genyerna. Ieu teh menika asa ku geunaheun motongan daun genyer teh teuing pesona anu seukeut teuing balas ku daun genyerna anu hipu. Padahal dina curug henteu dina talenan tapi menika ku asa srek-srek. Beres dipotongan mah tuluy we ku aku teh dikumbah deui tadi ge beres dikumbah ngan sok sieun teu pati bersih. Beres dikumbah mah sampakeun we samara biasa samarana mah samara tumis nya Eprione. Tuluy bere we penyedap rasa uyah pecin jeung gula ambeh aya manis-manis nakos nu nonton. Dulu we kurah kareh angkat we. Ingetnya Eprione ieu mah lain tutorial masak lain oge berbagi resep tapi ieu mah masak-masak anu keur lapar bisi hayang mah heugay we turutan tong sarerius teuing we bisi tere huisan. Hai Eprione tuh aku lantaran geus asak ayeuna mah hayu urang dahar tapi mah aku nu dahar oge rek kandak aku da aku mah wareg tah juga dahar ngeunah teu. Aku mah moal dahar wareg soalna bisi ngaburayot beuteungna. Naon eta soalna mah? Bismillahirrahmanirrahim maca doa hablemkeun. Ngeunah karasa teu? Bintang 5. Bintang 5 cenah. Ngeunah euy Suku kaluhurkeun hiji. Suku kaluhurkeun hiji ala-ala iarat